Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda kelas genep. Insyaallah dina deungeut ieu Bapa bade masihan tugas, bade masihan pancen, tapi sateu acana dangukeun heula. Anu kahiji, tugasna nyaeta hidup sadayana milarian informasi, milarian biodata, milarian riwayat hirup tokoh Sunda nomor hiji Jawa Barat, nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Tiasa milariana di YouTube, atanapi di Google, atanapi di majalah-majalah, atanapi dina buku-buku anu ku hidup gaduh. Saparantos hidup milarian biodata atanapi biografi Bapak Ridwan Kamil, hidup kedah nuliskeun riwayat hirup Bapak Ridwan Kamil di buku catatan hidup. Formatna tinggal ku Bapa tos disayogikeun. Anu kahiji, nami lengkap tokoh Sundana saha, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikanna, jabatan ayeuna atanapi jabatan sateu acana, prestasi-prestasi Bapak Ridwan Kamil naon bae. Teras anu terakhir, saparantos hidup sadayana maca biografi perihal Bapak Ridwan Kamil, kinten-kinten anu tiasa diserat perilaku atanapi tauladan positif anu tiasa ku hidup tiru ti Bapak Ridwan Kamil naon bae. Seratkeun tiasa paling sakedikna 5 tauladan perilaku anu positif anu tiasa ditiru ku hidup sadayana. Sakitu wae panginten tugas dina deungeut ieu. Hatur nuhun, mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.